Betul bener, tegenahan sangok ayeuna ceritakan lagi ah. Woi. Mari ke kumpul di dieu kana naon, ha? Was pokoknya aing aduh. Malabok teu maneh. Oh, bos. Hah? Sehat teu. Kade si awas malaboknya yeuh. Mabok teh haram nya teu. Bener. Benar haram nama. Sing karunya ka pahlawan urang baheula. Mau. Eta dinya lempengna kitu nih ngageleongan. Urang mah geus takdir. Tuh coba bau tuh. Henteu pan. Bau tuh. Henteu urang mah. Ari wetan ayeuna wetan ka mana wetan? Itu. Ah, balik ya. Tadi tuh. Enggak ke mana lah. Awas kajong. Dasar. Lihat wetan semua. Lapor bos. Ayo. Sesuai rencana bos, anu kau bos direncanakan dan diperintahkan sama bos. Lapak si Bajeg bos sudah diambil bos, iuranna bos bahkan 2 kali lipat. Halus. Berarti enak si izin nih si Bajeg makin panas. Bener bos. Pasti si Bajeg nyalahkan kasih izin bos. Ka kelompokna bos, anu ngambilan eta TPR bos, iuran. Bener. 2 kali lipat bos di pungutan anak. Parah leuwih, ompik na leuwih parah. Aya buah Kang Eo bos, gitu kan buah. Mana? Aya Mana, bos, bos? Masih dicanakeun. bawakeun, Halus. Aya buah bos. Bos, rencana kahareupna bos supaya si izin jeung si Bajeg ngariweuh deui bos. Kumaha bos? Gampang eta mah gampang. Sok kumaha cek bos eta? Adik. Siap, Ade bos. balik ade. Siap bos. Iya. Hah? Bener bos eta. Kudu dilaksanakeun bos. Rencana nu hade eta bos. Lakukan eta rencana. Siap bos, bangga bos. Ayo. Yuk, Siap, pesta. Bos. Sip. Hansip. Siap, Pak Kades. Siap. Ada apakah Pak Kades? Kieu, saya di Cihelang Raya geus 2 periode jadi kepala desa ya. Siap, Pak Kades, siap. Akhir-akhir iya sering terjadi perpecahan antar kelompok masyarakat. Benar, Pak Kades. Saya merasa terusik dan merasa kurang wibawa sugan boga ide. Kumaha lamun ngayakeun perlombaan perdamaian, Pak Kades? Bagus ide na cemerlang. Gagalnya pasti damai. Urang istilah kerenkeun. The People Peace Award. The People Peace Award. Nah, artinya perdamaian untuk seluruh umat manusia. Hade bahasa Pak Kades. Keren gaul. Kategorina kumaha? Kategorina masyarakat diminta untuk saling mengasuhi, mengayomi, repeh rapi, ciptakan lingkungan yang harmonis, dinamis, dan humanis. Masalah hadiahna Pak Kades? Tong diragukeun deui hadiah mah Kades Suwadma. Ieu lain tina anggaran dana desa ieu nya. Tapi duit pribadi Pak Kades hasil ngaborongkeun baling bing Bangkok kamari. Sabaraha? 50 juta. Nyahan 50 juta dia. 50 juta. Tara bohong. Pak Kades. Iya. Saat ini dan hari ini pun ku Hansip dibawarakeun ke seluruh warga Cilelang Raya khususnya ya. Iya. Supaya milu perlombaan perdamaian. Agar wilayah semua damai. Iya. Berkurang juga kan tugas Hansipnya. Iya, betul. Bagus. Beres Pak Kades. Laksanakan. Siap Pak Kades. Laksanakan. 50 juta dibatikan lumayan. Ayeuna kumaha ye? Strategi nu kahareupna. Kita lanjutkan we pentaan seperti biasa lah. Oke. Assalamualaikum. Selamat ya orang-orang Kasep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Hansip yang terintegritas Perserikatan Desa-Desa, kedatangan saya ke sini mau ngabewarakeun, Lur. Naon? Hah? Naon? Bakal aya perlombaan. Lomba nama gampang sebetulnya mah. Hadiahnya 50 juta. Wah. 50 juta.
Asli Bayar. duit kabeh eta. Ulin 100 juta. 50 juta udah gampang. Perlombaan naon itu? Perlombaan perdamaian. Oh, ari kieu mah berarti jeung si Bajek urang kondusifkeun. Nah, eta pan kategorina ge silih asa, silih asi, silih asu, silih cinta. Teu meunang aya tawuran, teu meunang aya ribut, eta juara. kondusif. Kondusif. Pengen luan mah. Arek kan, ha? Mendaftarkeun arek. Mun naik miluan didaftarkeun nya. 50 juta. 50 juta ya. Oke. Ladang balimbing, lain duit tina pemerintah lain ya mah. Balimbing bangkok. Oh, siap. Izin poe pemah. Itu atuh kawan. Oke. Daftarkan oke? Oke. Thank you, sip. Masa perdamaian mah itu mah kondusivitas Peace, poin oke. utama. Oke, Peace. siapnya. Siap. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Ari mana gitar ke mana? Servis, Bos. Di servis. Nonot, kecre ke mana? Online bos, judi jalan. Siapa? Arek boga pengasetoran ka. Lur kumaha? Panting ngamen yang duit mana bisa ketinggalan gitu. Assalamualaikum orang-orang kasep. Waalaikumsalam. Selamat meyakhil. Ya. Ayo non deui Pasip. Sebagai hansip yang terintegritas, Bos, harus menyampaikan perintah Pak Kades bahwa di Desa Ciulang Raya akan diadakan perlombaan. Lomba naon? Lomba nama gampang sebetulnya mah. Lomba perdamaian. Lomba perdamaian. Jadi urang teh kudu damai. Tah eta Tapi Pan- sadesaeun apa sadunia ieu teh perlombaan teh? hayang nama sadunia, tapi saat ini mah cek Kades sekupnya hanya desa aja. Oh, kursa desa urang Nah. hukum. Poinna teh silih asa, silih asi, silih asu, silih cinta. Da meunang aya tawuran. Cocok pisan bos. Hampura ke heula ari kudu silih cinta jeung marane mah aing mah da normal. Lain silih cinta perdamaian. Oh. Nah, hadiahnya gede, Bos. sabaraha? 50 juta. Wah, lumayan nih. Nah, di dia ya. Mantap ye. Ya. Siang semaya deh. Ayam. Mersaben Pak. Nah, itu persabaran mah ieu mah. Dahar. Aduh, deker mang. Lamun amang hayang dahar, nya. Amang teh kudu gawe. Naon kudu kikigieuan. Aduh, teu kaduga wae. Pokona mun hayang dahar kudu gawe. Pokona mah ulah gituan wae. Ieu mah. Neng Ika, mun bade ka mana Neng Ika teh? Badai kapayun kan? Oh, bade ka payun. Aduh, ternyata abdi ge kapaneran bade ieu nyata bade ka payun itu teh. Mohon. Pokona sing barokah mah ya. Mohon amin gitu teh mah. Ya. Pokona mah Ajis mah teu tega Neng Ika lamun ningali itu. Aduh. Sayang cerek kata aduh mun si abang itu ya. Pokona ya atas sing barokah mang ya. Mohon. Ya punten Kak. atunya Kak. Mangga. Mang, pakai heula ieu. Ngeunah teuing ieu mah. Mama tong gede teuing ieu beta. Kitu we. Mang. Lain anu obrolan Pak Hansip tadi masalah perlombaan perdamaian. Urang cobaan ngan anu osok riweuh wae jeung pasukan urang teh iwati jeung pasukan si Ijim. Jeung nu lain urang masih kena bisa damai lah. Tapi urang mah urang coba teleponnya si Ijimnya. Cobaan bos. Urang mah urang ngelehan we. Urang mere contoh anu alus. Demi Ya. duit bang. Ya, mudah-mudahan. Bos Bajik nelpon euy. Lah. Tuh tadi angkat-angkat si Ijim mah. Tidak bener. Udah lamun lain ku masalah perlombaan mah. Tenang bos. Ieu teh tapi sabar. Ah. Orang coba telepon deh nya. Bismillahirrahmanirrahim. Telepon deui. Oke. Suara telepon eta saha? Aduh. Bos Bajik nih nelpon naon? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ijim dah, Mang. Ente dah, Mang. Ya Allah ya Robi, Ijim. At berobat atuh ka dokter. Ah, dokter oge corona. Ya Allah, Ijim, eta teh cobaan. Sing sabar, Jimnya, sing sabar. Eta teh cobaan ti Allah. Allah ngaran-ngaran Allah nyoba ka hiji umatna, berarti Allah teh nyaheun ka Ijim. Sing sabar, Jimnya. Nya, Allah mah nyaon ka urang, tapi bajik teh nyaon ka urang. Sanes, Jim. Bajik teh hoyong penak, hoyong tepang sareng Ijim. Bajik teh kangen, hoyong silaturahmi. Bong naon kangen wae lah. Astagfirullahaladzim, Ijim. Bilih aya kesalahan, bajik anu sengaja sareng anu henteu disengaja ku bajik ka Ijim. Keun atuh Jim, da bajik teh niat tulus. Hoyong minta maaf, hoyong silaturahmi ka Ijim teh. Tiasa teu pendak. Prek. Ari sia. Ku aing geus jelema santai sia wah. Ah nya, bajik main caket. Muhun pisan, aduh bajik muhun. Aduh muhun pisan bajik, aduh. Muhun pisan abdi hampura, aduh. Aing geus lemes tadi ka sia ngomong. Ari sia kalangkah kasar we. Sia yang naon? Paeh aing sia ayeuna. Disalokeun ku aing lokasina. Ah, bos bajik hampura abdi teh aduh kepat. Eta kunaon? Make kudu hormat. Ngingi paeuman. Bos bajik paeuman. konsentrasi. Nya eta aduh. Geus tiuk. Ah, gitu. Tak orang diajar bahasa Sunda. Kunaon? Bahasa Sunda wajib diajar. Nah, urang teh orang Sunda ulah netika terang. Naon eta bahasa Sunda? Ya, bahasa Sunda teh bahasa urang, budaya urang. Cek pepatah oge nyadoskeun. Maju mundur suatu negara tergantung dari budayanya. Ya, orang-orang Sunda tetiasa ngagungkeun budaya urang, ari kumaha negara urang. Kuku sinom. Dilanjutkeun aya nu paham teu kana ieu lagu. Pak, ari kinanti teh naon? Nah, barudak aya terangkeun ari kinanti teh naon? Pak, eta mah obat nu sok diinum ku inung urang lamun keur datang bulan. Lain eta mah Kiranti. Yes. Kada jagaan imah. Eta kata dapur itu kuncian bisa saya ucing. Emak arek nagihan heula. Ieu teu loba dicari tagihan. Teh heula mah tuman heula. Naon deui Ajis? Astagfirullahaladzim Itu naon kumaha deui? Ajis teh arek kawin teh. Ih, ieu mah. Aing geus kawin deui Ajis. Ieu kerugian urang teh sabaraha Ajis? Ieu mana tuh can ditagihan? Mana tuh hasilna kamari? Mak, Ajis teh yang kawin jeung sini. Kamari ku aing diawin kana domba embung. Ah, itu gara-gara Ada mah geus kawin. mak deh kene gara-gara emak Ajis teh ngimpi jeung emek coba kawin teh. Aduh, ieu mah. Halus. Mami Isu karma kene- kawin jeung munding. Ulah tuh mak pengen keneh kawinkeun mak, pan harta masih kene loba. Tuh gunung itu kan can dijual pan ku emak. Iya mah. Aduh, eta ku alus ngomong. Iya tagihanna lah karugian ieu sabaraha. Mana ditena ku emak nagihan tinggal mari teh bener wae. Aduh mak. Geus. Aduh, aya kawin mak. Ajis. Awas Ajis. Halih. Kawin mak ieu mah atuh. Iya aing arek nagihan itu kabur rek hujan. Ulah keburu hujan. Ajis. Awas, ring. Aduh. Kawin udah omongkeun teh. Geus puguh ieu rugi oge. Geus kawin itu jeung munding. Yang Pusing kawin, aing lihat mak yang kawin. Aduh, kumaha yang kawin ya. Aduh, yang kawin. Jagaan mah. Itu. Yang kawin emak kumaha aja. Nah iya, beres. Iya, macan beres teh geninganan. Assalamualaikum ibu-ibu. Hah? Oh, iya mah. Kadio deui Iya. wae. Aneh ieu mah ieu. Naon ieu tah? Naon? Can beres. Iya, can beres. Iya, can beres. Iya oge, can beres. Ya Kumaha ieu Allah, urusanna? iraha beres. Nanya,
Ting asa perasaan geus beres. Ya, iraha mayarna, iraha ibu-ibu. Mana ieu tuh? Jadi anaga masih ngajajar keneh. 1, 2, 3. Ku perasaan asa geus maya da ieu teh asa teu beres-beres eta. Ditulis, kabeh ditulis. Coba Maya. Anu poe Minggu anu urang balik di pasarnya. Eta mayar ka mana? Ditulis mayar teh mayar ka saha? Aya poe Minggu hari tanya. Ayo mah kieu arek malayar mah moal. Moal deui. Mana hutang teh hararese. Ieu arek malayarna tuh. Cangkul. Ijim ngadangu aya perlombaan di desa? Mohon. Ngadangu tuh? Mendangu. Eta perlombaan naon? Perdamaian. Perdamaian. Hadiahna 50 juta. Nya. Urang damai heula ayeuna mah. Mohon. Urang bagi 2. Nya. Eta 50 juta teh. Mohon. Ijim 15 juta. Bajek 25 juta. Tenarima 25. Jim, lamun 25 juta ewang, anu menang duit gede mah panitia. Pan aya PPN jeung PPH udah bayar pajak. Pokoknya bos teu adil. Mana emang main nepal. Nggak ngerti. Moal bener Jim, moal ngartieun. Masalah PPN PPH moal ngartieun nu kitu mah. Ai perjapukan mah ngartieun nu kitu mah. Jadi kumaha sepakat teh? PPN PPH salame ti ijim. Oh, Mak cong Siap. gelap make helm jeung eta masker. siap ari kitu mah. Engkin disalamkeun ka PPN sareng ka PPH. Di ijim forever. Ku bajek disalamkeun. Pokoknya mah yang penting mah apa kata dunia kalau kita tidak bayar pajak? Hidup pajak. Hidup! Wah, karaki di bejaan damai ngesrek parang deka. Sebagai hansip yang terintegritas Perserikatan Desa-Desa, saya harus video dilaporkan ke aing ka pimpinan. Beres. Laporkan sih. Wah mareunang. Wah, kajeun kenapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ajis. Gampang kan? Alhamdulillah. Lain ieu teh. Kumaha ieu teh? Aduh, dek aya. Nah, utang nges 8 poe ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ieu mah. Situasinya Covid kayak jadi terus gimana ini, Kang? Lain nges kudu kumaha, nya kudu dibayar lah atuh kudu dibayar ye nya catatanna ye teh karak tedeung. Tuh di dieu teh amang teh geus 8 poe. 8 poe, apa tuh 8 poe 8 hari? Waduh, si Ajis teu bisa ngajaga perdamaian. Tadi si Ijim jeung si Bajeg ayeuna si Ajis. Sebagai hansip yang terintegritas, iya kudu dilaporkeun, dia direkam buat bukti. Tuman lah si Ajis, hayo wena nagih. Siap. Laporkeun enak-enak ka Kades. Tuman. Can dibayar ieu. Kan belum sebulan padahal. Ai saya mah pokoknya mah hitungan per hari pun aya bungana, encan bunga 20%, encan ieu. Itu aduh. Kang Ajis. Lagi, Kak. Nuju naon, Kak? Nuju ameng nyata ka sia ieu, biasa. Ieu teh paman abdi, Kang. Hah? Muhun. Ponakan aman? Iya, ponakan saya. Oh, ponakan mereka itu rencangan Ajis kapungkur ti alit itu. Pan paman abdi mah di Jawa, Kang. Kan abdi ge kapungkur di Jawa. Di Jawa nangan di Jawa Barat. Situ mereka mohon kapungkur mah nya saking kudeuketan mereka nya meuli saputing sabelah-sabelah. Si Amang ieu belah kanan, Ajis belah kiri. Saking kudeukeut utama mohon main bola oge nya, mun main bola ye. Saking ku ulah pasya, di pasian hiji-hiji. Si Amang hiji, Ajis hiji, gitu. Saking kudeukeutnya. Terus gimana yang 20%-nya itu?
Biasa. Kak Ajis badai caina tuh kopi teh. Sabios, deh kayak gitu cekap lah, dari menuju ngobrol santai nih kak. Mohon atuh di kantor ngelaku abdinya. Oh, aja makan. Ya. Mangga, Mama ke dalam dulu. Dekennya masalah hutang, kenelah. Pan urang mah ceesan. Mayar pokona hungkul we. Pokona mah si Ijim, si Kosim, jeung si Bajek. Naonan acan teu nya urang ye leuwih deukeut jeung mamangna. Pokona urang geus nyaho kelemahanna ayeuna mah. Moal pasti pulang si naik mah ke urang malah. Waduh, tukang minyak taras setor teh. Bos, tukang minyak taras setor. Bener bos, eta mah tukang minyak hese ditagihna. Ayo tagih. Darah ratang ya. Kumaha setoran? Setor atuh setor, ini mah dagang we setor tara. Masih. Mang, jadi kieu di wilayah ieu mah lamun amang dagang kudu aya setoran. Tenang sadayana tenang. Tenang sadayana tenang. Tenang ya. Gampang. Masalah setoran mah ku amang ayeuna diberesan. Tapi tingalih lah ya, amang nyanak minyak wangi anu biasa ku amang diturunkeun ti langit ya. Anu namina si kurat katulistiwa sareng si legeterep guntur geni sareng si durjana teh andalan amang. Aing ka dieu teh lain arek meuli minyak wangi. Aing arek minta setoran. Tapi aing karek ngadenge minyak wangi si legeterep si guntur geni Mantakan kudu terang raya kailmuanana ieu nya, kailmuanana minyak wangi ieu teh kaampuhanana ieu kudu terang heula. Ulahkeun ayeuna ujang-ujang nu darongkap ka dieu. Para petinggi-petinggi nepi ka tinggi oge atuh datang atuh. Asin bohong. Ka dieu dangukeun heula ieu. Ulahkeun anu pangkat anu sakitu teh. Ka amang mah nu pangkat teh ti dieu nepi ka dieu tah. Nika lempang ge kikitian teh datang ka bumi amang mah atuh. Asin bohong. Amang mah tara ngabohong. Geus bosan. Amang mah ngabohong teh geus loba kebohongan di negeri ieu teh. Geus bosan amang mah geus bosan. Ieu, amang mah ayeuna urang buktikeun ku amangnya. Amang mah tara ngabohong ieu. Ieu sok coba bedol. Bedol. Hah? Bener. Ieu nyambung pan, ieu ku amang urang pegatkeun ieu, tapi ieu moal pegat ieu. Tingalikeun. Sok pangguntingkeun. Aya guntingna teu tah? Pangguntingkeun. Rampungkeun ieu teh. Rampungkeun sok rampungkeun. Rampungkeun. Nah, Pegat pan? Pegat. Yakin? Yakin pegat? Pegat. Yakin pegat? Pegat. Toh. Sok bro. Ini. Wow. Pegat teu? Mah bos. Hah? Tah, Kakuatan minyak wangi amang mah seperti kieu. Wah, ka minyak ieu. Naon ieu meuli minyak lin. Meuli minyak mang. Sok. Mang minyak teh bisa teu jang kadugalan jeung kekuatan. Aduh, jang eta mah cetek kalakuan amang baheula kadugalan jeung nu kararitu patut malah. Cetek hayang naon ujang? Hayang kuat. Sok mundur sok mundur, dua langkah mundur. Nah, cing. Itu karunya. Eta mah urusan amang, tenang, cicing, tenang. Bengali itu. Tah, bos. Ieu urang perlu yang hirup di jalan mah minyak ieu mah kudu meuli, bos. Mang? Ieu sabaraha harga minyak teh? Ieu upami kabatur mah mahal 1,5 juta, tapi ari ieu mah calon-calon jawara jigana mah. Ku amang dipasihan 150.000 we. Beli mah beli. Oke, Mang kitu we nya. Ngantong poho engke arek ulin ka imah, ieu minyak tong dikasesakeun deui nya. Non ya Mang nya. Siap. Oke. Ade teh dulu. Ade pisan eta. Japukna nama gampang masalah japuk mah engke lamun aya orderan di ku amang di gorwannya.
Ya. Masalah japukna gampang ye. Aya. Bener teu? Nulah Kayak nya. biasa poling-poling. Siap. Bener teu? Hah? Tos lah tuh. Sip. Ya. Urang teh tarucingan. Anu teh bisa ngajog. Itu Coret eta. nya. Tah. Sok, lamun lompatnya nuturikeun. Lamun cicing aya naon sia? Pocong naik kareta. Wah, lain bagus. Dan sarimi. Sarimi cenah. Wah, Naon? naon atuh? Kalangkang het. Sok sia lompat aya nuturkeun cicing mah aya. Penting-penting mah eueuh. Wah, coba ti beurang. Aduh. Dede udah dedengan yuk. Mana ieu mah jawab mah da. Can pan. Kunaon? Kam guru pejeng kelinci umpatna ajol-ajolan. Lapar. Lain, kacugak. Salah. Oh, Aya yang sialan geus pasti salah eta mah. Gara tadi kurang diberi duit, makanya bunga ajol-ajolan kehet. Ajolan. Da pocongnya ajol-ajolan tuh. Menurut informasi bos, ayeuna si Kades Suhadma jeung ajudanna si Hansip ngayakeun sayembara perdamaian bos. Bener eta, Bos. Wah, cilaka ieu. Anu lebih cilakana deui bos. Naon? Ijim CS pasukanana, Bajeg CS pasukanana nyeru sayembara bos. Ikut perdamaian eta. Kumaha, Bos? Cilaka eta bos lamun sampai terjadi bos. Bisnis orang bisa hancur. Hadiahna, Bos. 50 juta, Bos. 50 juta bos. 50 juta. Hadiahna Bener, Bos. si Kades Suhadma eta anu ngayakeun bos. Tenang. Kieu. Aya informasi bos. Gampang. Kumaha, Bos? Siap, Bos. Hebat Bener, eta Bos. bos. Ide bos. Urang jalankan bos. Supaya perdamaian ieu anu Ulah sayembarakeun terjadi. ulah sampai terjadi bos. 1, 2, 3, 4 deui aya sisa alhamdulillah. Teh di ala kabeh ku pemborong teh euy aya tajang incu isukan lamun kadari tah dibebenyokeun ku buah balimbing Bangkok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapor Pak Kades. Ya, aya naon ya? Instruksi tentang perlombaan sudah saya sebar. Ya, Tetapi ternyata masih kena can bisa Pak Kades. aya bukti. Bukti. Ku hansip di video Pak Kades. Kabeh dimulai si Ijim, si Bajek, nepi ka si Ajis tempok. Aduh, ieu mah Kumaha rek damai. manipulasi data, ini mah kebohongan publik diciptakan ieu mah. Piraku Kades Aduh. 2 periode ieu teu bisa nindak nu kieu. Nah, berhubung ieu eueuh nu menang, Ya, persentase jan hansip 5%, nu 50 juta. kedap. Rencana saya semua perangkat arek dibawa ke dunia fantasi Termasuk hansip. di dalamnya. Jim, ayeuna urang tagih ka Pak Kades. Ayo. Urang kan kamari ngi sandiwara dadamayan. Nya, Heeh. pan bewara anu perdamaian balimbing teh urang menangkeun ku urang. Masalah hadiah kamari kan sepakatinya. Iya. 35 juta, 15 juta. Oke? Iya, oke. Oke. Aing kumaha ke perlombaan teh cenah hasilna teh. Ya hasilna teh. Itu aya Pak Kades, urang ka Pak Kades. Nya. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Damang Pak Kades. Alhamdulillah. Kades, Bajeng. Baik kita kasae urang ruas ban aya naon nya? Sanes Pak Kades. Nuhun. Hadiah teh kan kemari ku Pak Hasib dibewarakeun. Nuhun. Bade aya perlombaan perdamaian. Nuhun, laras. Alhamdulillah Bajeng sareng Ijam daramai terus. Damai Anu terus, teh sareng salam, sasa Bajeng. saudara sadulur salemur sabatur ieu teh. Asli ieu teh ya daramai. ya. Asli. Asli bae ka dieu teh bade nagih. Saur saha akang-akang perdamaian teh tos sudah sekarang dengan sempurna. Abdi kang yang buktos. Lihat, tingali. Begitu jelasnya kan? Didinya masih kena bikin kekacauan, bikin kena kekisruhan. Mana damainya? Mana harmonisnya? Saya minta harmonis, minta damai, rapih, aman, repeh rapih. Mana buktina? Guys, ayeuna mah. Eueuh jawara, eueuh panu menang, duit teh rek dipake piknik. Jim, gara-gara sia pasti nu Gagal aja ngabocorkeun. gini oge. Sia pasti nu ngabocorkeun. Sia kok aing. Bubar.
Teh.